Najis batin kan bahaya nanan bahayana najis zohir mah ngan sakadar bau, najis zohir mah sakadar teu nyaman, najis zohir mah sakadar lah teu betah, tapi najis batin mah wa ma'wahum jahannam, tempat tinggalnya jahanam gara-gara najis batin teu percaya pangeran Allah diciptakeun ku Allah tetapi nyembah lain ke Allah, ditahluturkan aturan Allah melalui syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi, terpercaya ke Kangjeng Nabi. Iya batin teh najis kos kitu tah leuwih jahat tibatan najis zahir, sebab najis zahir mah teu nyaman paling ge jeung babari di kumbahna. Aya najis batin mun kabawa ka kuburan, kabawa ka akhirat, wa ma'wahum jahannam. Na'udzubillah min dahalik. Sehari-hari babaturan urang teh ieu teh kapan teu karasa najis batinna jeung bos encek jeung Cina jeung kafir, maksudnya kafir Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu, eta teh najis batin. Ieu tah nu penting nu bersih abeh geunaheun pemimpinna kuari ge ye cara ron lurah sia deui bersih nu kolbuna najis. Unggal daerah abeh ngeunaheun kayangan anu daek ngaji ngeunaheun we urang aya ngaji mah kadanan nyana ku ngabiayan urang ngabonceng atuh ka lurah nu ngaji mah lare ka mana ngaji ka Cilongok itu sorangan aya kada bonceng aya deui lare ka mana ngaji ayo bonceng kan cenah dipuateun bae jahe masalahna ditumpuk ge masalah. Ya Allah ya Rabb, lamun geus tepa naudzubillah min dzalik. Kesehari-harian urang kan ieu babarengan teh tepa, ieu teh ngaji teh kapan deuk nepakeun. Ngaji teh urang teh deuk nepakeun hukum anu dikemas ku para ulama meunang ti Kangjeng Nabi, dikitabkeun, dibacakeun ku kiai. Kiai teh nepakeun hukum. Ku hari ibadah kiaina tilok tahajud nepakeun emang tepa-tepa. Mal tepa-tepa dulur sodako ya sodako kiainan teu pernah sodako tuh mal tepa dina daekna kita lain tetepaan teh mah petet tepa teh ieu tepa ese dipanggil terutama supaya wauh ka Allah eta mah ditepakeun pisan ditepakeun rasa supaya aya rasa deket jeung Allah nepakeun guru mursyid ngaranna supaya rasa bareng jeung Allah eta kan mahal. Urang teh lamun boga rasa deket jeung Allah isin bakalna deuk kalaksanakeun boro-boro anu haram anu syubhat nu halal ge bisi ieu teh salah niat isin ka Allah sebabna rasa deket da aya rasa barengna jeung Allah aya kita kudu ngajek-jek salat bae. Nah bari dieu kieu ge rasa bareng jeung Allah teh nikmat, rasa deket jeung Allah teh nikmat, rasa dikajahokeun ku Allah ieu geus aya hiji kadimatan rasa eta teh ya deuk ditepakeun ka jelema-jelema ka murid-murid. Tah lamun guruna geus boga rasa aya bae ke murid anu katepaan ieu mah cenah diajakeun tilok tepa-tepa bandel tah mah dengkek ngaranna dengkek tah mah teu daek tepa-tepa malah nyana nepaan ka guruna nepaan bloon. Iya kan pas kieu malah tah iya hate Masya Allah innahum rijsun geus dibere rambu-rambu ku Gusti Allah. Wahai para sahabat aranjeun kabeh datang ke Madinah engke bakal daratang munafikin menghadap ke aranjeun bakal sararumpah melalui asma Allah manehanana mentaka salametan supaya ulah diomongkeun supaya maneh ngabalieun tila kagorenganana. Allah geus mere rambu fa'ridu anhum jauhan balieran ulah didengkeun naha innahum rijsun lantaran najis kana hatena teu percaya Allah pangeran nyieun langit jeung bumi, teu percaya bahwa Nabi Muhammad eta adalah Rasul Allah sehingga ngana ngajebian ka Kangjeng Rasul. Nah jelema nu kos kieu wa ma'wahum jahannam tempatna di jahanam jazaa'an bima kanu yaksibun lantaran babales karena usaha-usaha pagawean omongan tingkah nukunyana di usaha waktu di dunia.
atuh urang kumanyak kudu ngahiji ahli sorga. Urang kan ahli sorga urang mah. Urang mah ahli sorga, percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Rasul. Atuh kan jelas dina wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Tah urang aman. Urang nu iman, tambahan wa amilus solihati. Kalau amilus solihati na ngagibeg teh urang. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Nah, urang kan ieu ahli sorga. Ngahiji jeung para ahli sorga di kan aman. Ngeunaheun ketika urang naik mobil angkot, ayo urang teu boga duit, cak babaturanana. Emang urang duit teu kabawa meureun tenang bae sih, ku aing dibayarkeun kan geunah. Geunaheun. Tuh, urang cician, cicikeun ngonan, rokok teu kabawa. Yeuh, kan geunah ngomong mah. Larana ideologi kan geunah. Coba jeung kafir, moal bisa jeung kafir mah hese. Kafir mah perhitunganana luar biasa SCB lah pokoknya mah. Urang babarengan jeung kafir mata urang lamun babarengan sama mobil jeung kafir sok rada naon gitu karena mikiran bae. Aduh, lamun Allah bendueun ka si eta. Aju disiksa sama mobil kan urang. Aduh tah. Urang kan bismillahirrahmanirrahim dek naik itu mah lain bis kota kan lain. Tuh kan? Aya nu lain biskota biskuit. Beres. Beda mah. Tak urang ahli sorga ngomongna naon jeung ahli sorga ngeunaheun. Tapi urang babarengan jeung kafir teu ngeunaheun. Urang babarengan jeung munafik. Urang ceramah bae ceramah ya ceramah. Papada ngaji bae ngaji pada urang ngeunaheun kan. Tapi aya bae tah anu kira-kira munafik. Urang rada lain deui kana rasaan. Tadi deui urang ceramah tuh. Munafik macarang meureun paling nu mereletik jeung gede nu bedana tah. Eta kan geus lain deui. Tuh. Ngomong kebal amat teh kieu ceramahna cenah kan. Urang teu kaharti, nu biasana mah jalah sakedeung ieu kebal 2,5 jam. Teu kaharti ku urang. Oh, barang ditasrif mah urang kaharti. Kunaon gitu? Atuh, naon gitu? Naon gitu? Ye pan atuh. Tah, ieu mah najis batin lebih bahaya. Teu saeutik jelema anu digawe di kafir Kristen. Ilu ka Kristen naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Ilu jeung Katolik ilu. Ilu Buddha nih ilu kana Buddha. Aduh masyaallah teu saeutik. Ieu keluhan-keluhan ngukuari masyarakat nu ka imah bae ge anu anakna gawe di anu asup Kristen. Ya Allah ya nu minantuna asup Katolik naudzubillah min dzalik. Anu pamajikanana kuari jadi embung salat horenganan kos kitu ka ismeuan ambalaya mantep ieu tah urang kan kuari keur babarengan jeung papada urang makan ngeunaheun silih urang teh ngeunaheun sebab urang sapenduduk urang ngeunaheun kan di mana ente urang di BSD sarua BSD kan ngeunaheun sauyuna oh engke makan lain kitu kita ente bawa KTP KTP mana Kak dari mah surga ngeunaheun aja ya KTP jahanam kan KTP masing-masing yang surga yang jahanam surga yang jahanam kuari yang KTP dak kuari kudu ditanda tangan ku desa KTP eta langsung itu kudu maha wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibu tuh yahlifuna lakum litardaw anhum tegas nama munafik teh sararumpah karanjeun kabeh litardaw anhum supaya anjeun dari dosa sararuka nararmah supaya ngahiji-hijieun teuing kami mah teu milu perang tetapi ulah digogoreng tadi jeung teuing kami teu milu perang tetapi maneh rarido ieu masyaallah digorengkeun embung tapi hayang dipake karido bae geus dijelaskeun ku Gusti Allah munafik teh kos kitu di lembur urang ge sarua urang keur ngabangun nu sugihna aya imahna mah 2 tingkat mobilna sing bereleng tapi masjid mah teu jadi ditanya geus aya 15 tahun beut mah kudu dirubuhkeun deui masjid 15 tahun can jadi can ka keramik can ka teplok akara ka kentengan bae kitu ge masih kene boga hutang ka material nu sugihna dihareupeun masjid masyaallah teh situ boga deg-degan amat teh nu sugihnya
malah mah daripada nyana mereka masjid dek pindah bejana goblok itu coba maji gimana lah yang dipindah baik saja nanti mana mah izin cenah ieu atuh bebeda eta bae sodako teu aing moal kajian teuing pindah baik daripada ngeramikan masjid neplok masjid mending pindah tolol becebet kuari ge aya ngaji kuari ge aja lah aya saha dia moal bejakeun tuh tah eta munafik kudu pos kitu teh munafik tapi digorengkeun makan ngomongnya na ka panitia aduh insyaallah lah mun hasil mah ulah goreng sangkapenya mangaji sanajan deukeut jeung sanajan kadeuleuna aya tapi lah tetep bae can aya mah hese bae kan jelema mah kadeuleuna doang jeung ka naon kitu prasangka jeung praduga aya padahal mah jeung harase insyaallah geus aya mah pokona mah catet bae heulanan misalkan bae catet bae kula ge insyaallah ka jeung ulah sok aju suuzon tetep bae bela diri bae bela diri bae masyaallah sumpah deh nyana hampura bae demi Allah bae mah keur beuh kunaon mah ye atuh mun aya mah demi Allah bae demi Allah bae sia sama barakali amat demi Allah dah ya Allah ya Rabbi udah sok sama barakali atuh pas nu ngaji qiraat anu naon garang-garang Gus Dur keneh oh baca Gus Dur arah inget we ye ya Gus Dur belajar kadang-kadang belajar qiraat ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayfi sayf ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayfi emang bukan punya teman sayfi sayf ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i dicekal sayf udah sayf enggak dicekal aku Gus Dur teh udah kan iya barang dibuka di aya bae ta Gus Dur deh Masya Allah, Gus Dur udah dipegang begini juga masih pi aja. Desa keleh bae, Masya Allah. Nah, itu bolak-balik ngaji qiraat kan bolak-balik. Kabeh bagus. Bolak-balik. Ieu sumpah dah bolak-balik demi Allah bae. Demi bae menerima. Itu boga. Demi Allah bae. Demi Allah bae. Geus sugih teh goblok ranteh abak. Kos ngaji, kos tadi teh soepi deui. Sekali dicekal soep. Dibuka pi aduh ya Allah ya Rabb tah sararumpah lakum karjen litarbawan al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umur muslim halal jelas haram jelas ieu mah antara halal jeung haram mandek baheula mah pecin ya sasa eta teh barang subhat baheula rame keur kula leutik miwon ajinomoto da eta kos kitu teh barang nu teu jelas baheula telusuri ka dieuna coba ieu naon ieu komponenna ieu ka Cirebon ka terus datangan pabrik sasa penyedap makanan ternyata aya anu tina gaji aya anu tina hulu lauk aya anu tina berbagai merek-merek aya anu tina naon ngaranna urat aya anu tina tulang jeung sajabana oh berarti tina barang halal diragukeun lantaran besi aya babian eta nu diragukeun nah ketika orang ragu ulah ketika teragu mangga pos kitu bet orang ragu ulah iya orang renungkeun diri orang ieu si awak sia teh kulon sih lamun ngadenge suara musik mah asana kakejet bae kakejet bae ti ceulit teh langsung ka suku langsung ka leungeun gerak kabeh Masya Allah mun ngadenge dalang batur nu ngadalang suku sia nu geketrukan awak sia ieu kudu tapi mun ngadenge azan haju heuai naon teh bedana sia ieu ngadenge azan maka akhirat ai ngadenge nyanyi ngadenge dalang kos sia buringas aya naon ieu sia awak coba taliti kurang ya
mimiti taliti ku urang dahareunana sebab naon aslina urang mah kudu buringas ka arah adzan ka arah Quran ka arah akhirat sebab urang nyaho jeung arti urang teh bakal balik ka ditu bakal urang yakin ieu nu mantak ngararaji ge kabehan teh boga kayakinan urang bakal maot bakal diproses boga keyakinan adapun eta anu ngridit kurang kayakinan teh kos kitu tah. Nah, ieu wah aja entah mah ngridit mah tanggung ka neraka ieu mah heula ieu. Iya deuk gak beres awak moal kebal di alam dunia kunaon di kotoran kuno kos itu. Moal kebal di dunia dulur urang nu kamari jadi direktur bank pae. Babaturan urang nu kamari jadi sekretaris bank modal di kumaha di jerona riba aduh cenah kieu lain waduh hendek bener henteu sia goblok segala waduh segala naon di akhirat mah waduh waris sia waduh di hareupeun aing beres henteu sia aing duit tu sia di bere ge teu hayang tah ieu tuh riba waduh engke mah teu waduh neraka kadeuleu kumaha coba masyaallah kos deui bae. Tah, bagusan kene di pabrik, bagusan kene ngojek, bagusan kene macul pelayan daripada bangsa nu kos kari tur riba nanaonan awak engke diidaharkeun ka pamajikan ka anak paingan subuh deureus teu ngadenge adzan mah deureus ieu mah ngadenge aya nu teu ngadenge kan teu ngadenge urang jam 7 masih maafu tah mah di hampura tah mah ieu mah kan deukeut ka masjid jana he ngadenge tah endah ditutup Masya Allah selimut dikaculikeun goblok nu coba aya naon eta di diri urang aya naon da di diri urang dah koreksi ku urang mungkin dahareun mungkin inumun pakaian ya Allah ya Rabbi aya BHS jeung gajah depak bagusan BHS kata waduh hebat BHS duh kan dulu nah herang biasa bila gajah tuh dipakai kurang disusun ngeringkol kurang nanya ayo samping gajah nang beli teman berdit 20.000 ngutang yes iya mah BHS nanti bupati no jelema oplok mah iya BHS iyalah bagus nanti bupati duitna bupati nang di mana deres gajinya nak coba lamun memangnya menang ti zakat aja teu puguh pan zakat nu kudu disalurkeun ka fuqara wal masakin dibikeun ka kiai na daek bae ongkop budol tolol teu budak tuh ente cenah teu dipake cenah mengaji ka kula kan pernah mamangnya nah aju di naon teh dijual yo lebih parah tapi lamun duitnya anak mah masalah bupati ti gubernur yang pakai ieu duit kula ieu mah ieu hasil gawe atau gaji masalah tapi pan ieu mah lain bupati na ge teu nyahoan urang dikiriman jata mah geus aya timna emang aing teu nyaho deh tuh eta maksudna naon masalah endek mah masalah mah keur carita mun endek ngabebener diri ibadah ka Allah hayang khusyuk ieu mah keur carita hayang khusyuk teu masalah sih kos kitu bangke jadi akhirat bermasalah mah ieu mah keur carita hayang khusyuk we koreksi ya Allah lamun teu kos kitu salilana mal khusyuk salilana mal khusyuk koreksi kurang tah ieu pelebab pepencitanana koreksi asal dumentak loba nu memperhatikan gula lamun ka restoran lauk kula mah lauk tilok daging jarang kula bener lauk kula teu boga pikiran nya namatan mantak daging mah tilok di mah gambal aya daging bok kalau daging kucing aya tuh maksudna lauk mah halal bae kan kamari dek dipencit dek kenteu bangke lauk mah halal bae dek kuku mah lauk ngeunah ulah daging ya mencit bener tah komo lamun daging di luar negeri di Australia pepencitan saha
eta otak dikit mantak tetep ngeunaheun awak teh stabil kobo lamun daharna jeung lauk emas ngeunaheun kana awak teh tapi lamun jeung teripa gua siapa ka mana bae nah ieu carana mun ngusruk pencit nu bisa tapi ngusruk nu bisa dipencit mana godot didinya ontak ngusruk godot didinya tapi lamun ku urang dikirim anjing boroan la ya'illu bi irsalil kalbi pendapat ya disahihkeun ku Imam Ruyan jeung Imam Syafi'i wa sahahahu Ruyani wa Syafi'i wallahu a'lam. Nah etalah aturan-aturan cara mencit walau saya saro antawa mata saya saro luhukuhu biadwin dek mencit be atau sapi banteng begitu ya sapi dek dipencit wah pabelsat dadungna pabelsat buagah jasa berani nyawa pernah di Bogor belajar besi mah ya belajar Cemande Jakarta besi ya jadi waduh hese lumpat sadaekna tetapi kan nu mencit mah henteu kurang akal boga jampe atuh lamun pemecitan teu boga jampe mah bisa disepak di jampean cekel ieu na tambun-bunana bacaan ku ciduhan da tuh bacaan mal dibejaan gua gitu atuh mahal ieu mah menang di Kinur Jaya sampai yuk menang ijazah tuh bahulan lagi mau dibikin secara kos kieu tetep kudu ojol bae si dua sok ya Allah nurut kos awewe geus kos itu aja awewe ge sarua lamun awewe ngadat bae nah lilimpi kurang cekel ieu na make duit 10 juta langsung nurut nu beureum teh nu herang aduh cek di tukang teu kudu 10 juta cenah kitu 5 juta ge aju nangkarak kos kitu mah oh lain deui urusan materi jeung urusan jampe lain kita mau keur heureuy be jampean gua bismillah usap tah timbun-bunan usap ka irung urus handap beheung ti beheung luncat ka beuteung tah ieu mah keur carita pepencitan lumpat embe atau sapi gampang tapi diudagna diaduin ku lumpat deui eta teh hukumna maqdur aleh berarti encan bisa kurang diserampang masih kena bisa diudag udag bae heulana jadi masih kena hukum maqdur aleh masih bisa dikuasai ku urang encan terlalu liar jadi ulah mentang-mentang lumpat aja kurang diserampang baik ulah waka usaha heula udag komo embe mah embe lumpat mau makanya mau tambang itu gampang tamah tambang tuh buruk urang gampang lah geus itu mah dinda eueuhna ge di udag ku kabehan ayo dijaga masih bisa kene kos kitu itu jelema jawara ge ngamuk kurang bisa ditaklukkeun atuh kumaha embe jawara ngamuk gampang kos kitu mah taklukkeun ku urang emang ilmu nah aya nu kos kitu
dibaca ku urang. Tuh takluk kegejana. Nah, iya. Artinya satungtung gampang disusul melalui udag diaduin. Hukumna fa maqdurun alaih, masih kena maqdur alaih, berarti hukum makdur alaih ya encan halal diserampang, can halal dipanah, kudu dibenangkeun bae pencet sakumaha biasa. Nah, usaha heula wistianatin bima yastaqbiluhu wa tawa, di mana gampang disusul make pertulungan jelema nu mampu untuk menghadapi. Nah atuh dijagal lamun ahlina kabeh kan aya ahli-ahlina disebut pawang. Atuh orai aya pawangan, buaya aya pawangan, hewan atuh aya pawangan, atuh jawara ge aya pawangan, sarua bae boga pawang-pawang. Pamarentah aya pataklukanana aya pawangan, awewe ge aya pawangan. Bacakeun ku urang. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Masih kena tanya kena be Allahumma layyin qalba sarwiti kama layyantal hadid di Daud. Poh can nyeuleuh kene bae deukeutkeun ku urang. Allahumma layyin can nyeuleuh ke tampil nyeuleuh ke gejala maqdurul alaih hukumna masyaallah. Kesimpulan nama ya besi aya di jembur urang mencit pepencitan eka atawa korban atawa nu pribadi dek dipencit mbete heg nakal mbete kabur mbete ulah kena kamari di mana-mana kabur haju gegeraan ku urang diserampang atawa di pana ulah waka usahakeun heula. Ternyata di mana masih keneh bisa disusul mah ku urang diudag. Daya saroluhu kuhu biadun bisa diudak make adu kekuatan, adu kurang, adu kekuatan di artinya balap jenjana. Ayo sia kencengan saha sia, ayo bisa orang ka udag heula brak pekas udag. Kalau mah inget udag tadi inget bae tungtung nama tah jol bae inget dongeng Gus Dur keneh bae. Jelema puasa bae tirakat ngaranna riyadhah boniti ilmu. Jadi inget sorangan nih justru di sorangan gue lagi boga kahebatanana ilmu aji gunting. Aji gunting teh lamun cekel teh lamun can dibacaan dit moal coplok cekel we aji gunting ngaranna. Nusa urang deui imanyana tirakat be masyaallah ieu mah aji lari aji lumpat mun urang meureunana ieu lumpat teh moal ka udang. Hebat ilmu barah heula teh kos karar itu mentek di zaman Belanda urang menang ge baroga ilmu cekel Belanda hese coplok datang ke panas bagading set kos aya setruman Belanda kaget kan Gus dikukumahakeun ge kunyan henteu bisaeun eta ngaranna aji gunting. Tah aya deui aji lari jadi teu kenceng jasa. Mun di urang sepi angin gitu set tah mah nyaho jalin santri. Ieu mah ngaran-ngaran atuh nyaho urang. Tah jelema teh kang eta non ngaranna riyadhah teh kos kitu tirakat kabeneran nu boga aji gunting jeung aji lari gelut eta dikersakeun adu omongnya na dak idu gelut atuh beh pohara teu bisa terkuasai akhirnya dicekal kudu aji gunting sat. Waduh atuh pan teu bisa dibuka. Terus banyak dong geus kumaha ge geus teu bisa orang dipetakeun kunyana aji lari aing iya set ka babawanyana ieu bapan make ilmu iman tuh aduh sia goblok aing di bawah berat
Wow, kulantaran goblok-goblok itu diajak ke jalan desa. Gus Dur ngaranna ge. Gus Dur bakos kitu Gus Dur mah. Diajak ke jalan desa anu encan dibangun cek nya teh. Waduh cek nya ieu. Nah anu rusak jalanan rusak ya. Eta keur nyentil presiden nya. Baheula nya keur jadi presiden aya jalan di desa di kabupaten encan di aspal. Aya bupati, aya gubernur nyentilnya nah kos kitu. Jadi dibawa ku Aji Ari hiber mah ngeunaheun kene ieu ka jalan desa cek Gus Dur. Sia Gus Dur bisa anu bae deui tinggal bupati mah belehem Gus Dur waktu menang dilawan aya bedanya kontan harita mantes eta dibangun jalan besi aya Aji Lari cek deui kewalahan Aji Gunting eleh. Aduh tetangga dia tuh karek dibuka kunyana ribut deh nya sia kunaon teh dibuka patuh aing can kaburu muka cek cenah ku sia dibawa lumpat aing ulah ka jalan desa tuh waduh cek cenah can di hotmi can di atuh aing beak ieu timbul bupati jeung gubernur belehem Gus Dur pemal kalawan jadi jadi menyentil politik proyek make gurau humor langsung harita keneh bupati balik rapian seberapa kilo sih teh cenah nu kos itu eta mah bupatina bagus boga pikir lamun model ieu bupatina teu dengkek disentil ge dengkek gaos ya dengkek bedug dengkek teh hese capek kelek urang soran eta dengkek ngaranna kuari bupati dah lamun ku bupati urang mah kuari Jaki gubernurna Bararagus lamun sieu jadi bupati dengkek itu ngomong urang siana boro-borona berkat ge dengkek ya Allah Masya Allah wa yakfi fil nadi wal mutaraddi jarhun yufdi lazuhuk cukup dina hewan merod hewan ngakal nyaan merod jeung ngakalna wal mutaraddi ngusuk nyaan ngusukna sulit untuk disalametkeun cukup ditatuan diraheutan ngan ngaraheutanana yufdi ila zuhuk anu bakal ngaluarkeun roh ya kebo ngusuk ka sumur hese itu kebo teh pan sabaraha sakintal 2 kintal nu gede kebo sabaraha kintal nu gede meuli tilok so ngomong doang nusok meuli bae mah atuh kajaot tilok meuli mah nu gede kumaha 1 ton ngan ngomong doang dah itu bisa lah 1 ton 1 ton sabaraha kintal cepet atuh 1 ton sabaraha kintal 10 kintal bener tanya nah kelempeng 10 kintal nya bener nya henteu teh kan berat boro-boro 10 kintal sakintal 2 kintal ge anu berat kitu mata nyawaan maksudna ngubrus ba eta kan berat ai awewe mah urang boga pemajikan sakintal hampang aya rohan nyana ge nanagaan kan ka urang itu misal diakep ku urang ka bawa aya urang boga pemajikan sakintal misalna aju diakep ku urang atuh ka bawa bae sebab eta mah aya rasa cinta jadi urang boga pemajikan gede gendut sabeca sorangan teu bisa kuduan sabeca teu bisa kuduan sorangan dibonceng ku urang make sapeda nanjak urang tapi anyar keneh kawin lamun geus kebel mah pagon anyar kawin komo can kawin mah gagah encan kawin mah lain deui geus kawin rada turun encan kawin mah pohara nah gagah keneh ieu mah set nanjak nyana bebejak kak turun bae ieu nanjak tanaga kakak gede keneh ai mah geus koet gagah kakak kumaha di alam beh atuh kakak teh di alam ku nyana beh sugan teh gagah atuh kakak teh
geus bade anterkeun ka imah, datang ka imah nya masih kieu aing paeh tak moal eta hawa nafsu. Nah gagah bae jeung pamajikanna sebab rasa resep jeung boga, tapi mawa embe mah urang tah embe sabarang 50 kilo misalnya atuh berat tagon. Nah ieu beneran maburna merodna beneran ngusrukna cukup kurang ditatuan dipencit rahetan anu mantak ngaluarkeun kana roh. Ai kitu mah kebongu brus buntutna kaluhur dipencit buntutna tungtung iraha paehna atuh tungtungna doang gitu tah atuh tah wangi nya nu bakal rada cepat bahkan wakila cek sakal mayus syaratum muzab disyaratkeun nu nyepetkeun kana kaluar roh ieu kurang sandina anu kira cepet kadang ngaluarkeun roh. Jadi kan kudu nu bisa urang makan teh nyaho sandi anu cepet ngaluarkeun rohna belah mana mun di suku aya hubunganna kan di suku kabeh ge kan ieu saraf urang teh hubung ngahiji saraf mah ngahiji saraf teh ieu saawak urang ngahiji henteu pisah-pisah henteu pisah-pisah eueuh nu pisah saraf teh urang ayeuna mah kapotong bae ieu tah kapotong teh saraf nu ieu mah kan eueuh saraf nu ieu mah kan dengan spontan nyambung ongkos aya magnet lain haju saraf di dieu narorol bae emangna neuk ngecor gitu tah lain beusi lain saraf urang mah kos aya magnet teu meunang lambat suger tabrakan misalnya atau ka potong ku golok saraf kurang teh kan aya manitan jeung saraf deui nya hiji dengan cepet teu saraf tah. Nah nu mantak lamun stroke saraf kan berubah ulah waka ka dokter lamun lain otak mah sebab urusan saraf mah urusan urut hasilna buktikeun ku ari anu kena stroke langsung dokter lambat bahkan loba nu teu cager sebabnya nama lain diurut tapi lamun diurut cepet loba hasilna puluhan bahkan anu jamaah nu di dieu teh nu stroke kena nu kukula dinasehatan cepet urut teu percaya nya sebab anakna nu jadi dokter kan dulurnya ka dokter datang ka kuari kitu bae tapi nu diurut mah alhamdulillah kumaha cager bae henteu aing mah ngomong bae sia masuk ka mana bae gagah ieu di Cilongok ge sabaran di Cilongok malam eta duaan kena stroke moal dibejakeun nu hiji kita diurut kula ka Mbah Jambul nah diurut nu saurang nurut caget bisa ngojek deui nu saurang mah minta cai penting-penting stroke urut sarua ka ditu henteu datang ka maot 3 tahun aya deui mah urang ya sekitar urang lah urut nurut aya sapenting harita nu stroke opat ya kan geus teu kuateun otak nampung keramaian dunia mudal ngaranna nu kitu syaraf mahiwal sehingga ya stroke lah nurut kita diurut nu ka kadu merak nu ku harita aya ka keroncong pakarlin diurut calage aya nu henteu nurut nah, dokter ya kuari gitu bae kudu cepet saraf cek ulah meungi pamanggihna di mana Imam Ghazali syaraf teh kos kitu Ibnu Sena nyaritakeun kedokteran Islam saraf batu kudu dilempengkeun heula ku urang walaupun di dokter loba lambat urusan saraf urut Ibnu Sena teh ngurut nya mah bekam Ibnu Sena bekam urut eta kedokteran Islam sebab stroke teh saraf tegang henteu kabagian naon gitu ngaranna henteu kabagian eta bah tegang atau mahiwal eta kudu lempeng gede anu langsung kena urut cepet asal ulah otak mah kan teu bisa diurut otak mah kumaha ngurut atuh otak mah nah aya deui lain diurut dibacok kumaha jelemana lamun sieu mah ulah sieu mah bacok bae tamat teu stroke mah ning dibacok bae teu ya jadi kesimpulanna ngusruk
pecet rahetan di mana nu bisa nu bakal cepet karena pae geus pae kajahoan kan nu nyahosan dina mah di mana ya hubunganana jeung ka dieu nyahoeun tukang jagal mah aya pamatina nah pae bisa diangkat asal di naon kitu ngaranna di keuretan di dieu supaya bisa kaangkat seperti etalah eueuh nu hese ternyata eueuh nu hese lamun urang geus nyaho wa iza arsala wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Wallahu a'lamu bimuradi. sayahlifuna besok bakal sararum paya alladzina yastazinunaka billahi Allah lakum kadua siraka bailang qala betum tetkalan alima baralik siraka berajatum tegese baralik siraka bailahi maring alladzi min tabukin saking perang Tabuk annahum ma'dzuruna isatuhune ya alladzina taiku kang den uzuri kabeh pitakhalupi ing dalem nari mangari telepon yang tameng sira kabeh anun saking alladzina bitarkil mu'tabati kalawan ninggal ngoleh ta'ridu maka merengo sira kabeh anun saking alladzina innahum min satuhuni alladzina rijsun ikun najis qadarun tegese kokotor najis di khobas di batinihim kena jember batini alladzina wa ma'wahum lan utawi enggon ngungsini alladzina iku jahannam jahannam jazaan wa walas bimaka kalawan barangkan anaya alladzina kabaiku yaksibun na usaha ya alladzina kabaiku يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Wallahu a'lamu bimaradi alipun tegese sararumpah ya ladina kabelakum kadwe sira kabeh darapun yen tararido sira kabeh anum saking alladzina fa in taradu anhum kalamun darido sira kabeh saking alladzina fa innallaha la yarda maka satuhunnya Allah iku ora ridho ya Allah anil qaumil fasikin saking kaum kang fasik kabeh anhum tegese saking alladzina wala yanfa'u ridhakum ma'a sukhtillah lan ora manfaat apa ridho sira kabeh sumertane bebendon Allah. Masih kene nyaritakeun karakter munafikin lanjutan tinu kamari. Orang-orang munafik anu berjumlah 80 leuwih embungeun milu perang Tabuk beserta Kangjeng jeung para sahabat. Tapi embungeunana teh embung disawahkeun, embung digogoreng, embung dikucilkeun. Hayang tetep be di aleb blon munafik
tetep embung disangka salah mentah hampurannya na ya'tadziruna ilaikum idza rajatum daratan para munafikin nu teu milu perang ka aranjeun kabeh di mana aranjeun baralik ya ngomong ih kami mah teu milu perang teh kapan loba budak loba nini loba aki-aki nu susah saha nu ngurusan babagilah anjeun anu kawasa kadar itu kami di dieu ngurusan nu dimakan stabil ku embung-embungna disalahkeun tapi Allah mere jawaban kul bejakeun Muhammad ka para munafikin la ta'tadiru ulah kudu minta ampura gitu lantaran lan nu'mina lakum kami teu percaya sabasa kali bejakeun gimana teu percaya la qad nabba'anallahu min akhbarikum Allah langsung mere berita-berita kamunafikan manehanan wa sayyarallahu amalakum marasuluh Allah bakal nembongkeun kana pagawean-pagawean aranjeunna kabeh munafikin Rasul bakal nembongkeun sumat turaduna ila alimil ghaib wasyahadah teh bakal dibalikeun ka Allah anu maha gaib maha uninga kana gaib jeung syahadah ae gala fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun bakal dibejer beaskeun hiji-hijina pagawean sakumaha tadi walaupun pemilu tetap embung goreng gundeng catur para sahabat teh ngamemeleh ka para munafikin teh nganaha-naha make jeung teu milu gagah aya di nyana pinter aya di nyana sugih aya di nyana wawasan aya di nyana tapi geuninganan teu milu nangtungkeun ngaluhurkeun ngadirikeun agama Allah na ieu gundeng catur para sahabat ka para munafikin disusul ku Gusti Allah sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ke bakal sararumpah ka Allah sumpah ka aranjeun melalui asma Allah ngaran Allah ke di mana baralik aranjeun wahai para sahabat ka aranjeunna geus baralik deui ka Madinah nah ieu nyana bakal sararumpah jang cuci tangan membersihkan diri tujuan sararumpahna litu'ridu anhum supaya anjeun ngabalir ka anjeunna tina ngagorengkeun bitarkil mu'atabah supaya maneh ulah ngararomong kagorengan-kagorengan ke nyana sumpah-sumpahna make demi Allah demi Allah wallahi mata orang Arab datang ka ayeuna ngajual tasbih 50 real bae make wallahi wallahi ieu urang Arab eta aja urang ka ada oh 100 real cek urang 50 real la wallah beuh ulah kasumpah dah rencana naon geus la wallah bae oh ini orang Arab tiba heula nya sumpah tak kos kitu urang ini kuari tapi orang Arab ge ongkos Padang ini tadi ulah balik deui coba orang kesabaran bener lah coba orang 50 lah 75 bae ente lah 50 bae orang indit ka dieu deui Padang di mah kos dieu mah kira ujung-ujungnya mah jadi oge 50 orang Padang eta kamari kuari mah malah orang Indonesiaan lolobana Arab kabeh ulah kaget ya lamun umroh kuari ka ditu mun hajian aya nu kieu beta ganteng lain nu bogana eta pelayan can bisaeun Arab kuari digunakeun diperdayakeun kuari Arab ulah ge mimiti pajar nu bogana lain make sorban rapi make baju kan atuh jelema teh gawe teh ngalayana deuk kumaha tuh kayak kudu make minyak sengit deui ye rugi mah dagang kos ieu mah kayak nginum deui nyana diuk bae urang nanya kadinya mana nyana teu daek turun deui eta Arab nu encan terdidik dina ngalayanan kos kitu cak kita mah balanja kumaha meureun pan urang mah urang Indonesia mah lain kitu urang jauh keneh hai ka dieu pen ka dieu geus nyahoeun nya ge moal meuli ka dieu cenah geus nyahoeun potongan kieu mah mana meuli tapi digerokeun bae kan eta ngeunaheun kan kitu mah tah urang Indonesia pelayanna orang Bogor Cianjur Sukabumi
Nah kan kena jadi dikente orang mah biasa kos gitu kan tuh tapi kuari mah areueuh baralik tinggal orang Arab garanteng karena awewe malah aya dik awewe jadi pelayan di Arab teh can hirup suasana belanja di Arab teh can hirup anu masih kene anu eueuh urang Indonesia can hirup suasana hese lain cara keur ieu teh eta kan gitu wallah malulu wallah demi Allah mencari orang balanja teh naon teh sumpah mah berebet bae urang Arab dah ieu teh bakal sararumpah make aran Allah di mana aranjeun babalik ka maranehanana setelah perang Tabuk anjeunna bakal sararumpah teh menta diampura dina tinggaleun perang supaya anjeun ngabalieur ka manehanana ngabalieur tina urusan umah ngomong supaya bitarkeun mata ulah terus ngomongkeun geus diberesen ku Gusti Allah fa'aribu anhum balieuran ulah kudu didengekeun sumpah tinggal sumpah ulah kudu didengekeun nah innahum rijsun sebab para munafikin kan najis jahante awak mah horenganan batinna li khabsi batin jelema nu teu iman ka Allah maka pan hatena teh najis ieu teh leuwih bahaya tibatan najis zahir urang boga awak hayang bersih ulah tak kenaan ku tai kotok ulah tai hayam tai kotok aing bolak-balik bae bersih salah ya tai kotok tai embe tuh ya ieu najis urang gegeraan embung urang andai kata kena najis gegeraan lain najis ge sapira taneuh sapira lebu beuh gegeraan urang teh ngumbah datang ka aya nu ta'amuk leulewihi deka masjid ge kudu aya cai ngocor bae ti mana jauh di Patul Muina aya sababaraha ku tasawuf ge sebeureunan supaya asup ka masjid teh bersih gitu kan oh kudu aya empang kudu aya cai di hareupna teh lamun eueuh teu meunang asup ka masjid nyana ge didinya make priwit aya tukang priwitna asal ka masjid teu kukumah trit teu meunang oh jadi aya wasit lamun kukumah boleh lamun teu kukumah trit boleh wasit capek nya eta mah baheula cenah di Garut di Bandung baheula mah memperdayakeun cai teh sing kolocor baheula mah daripada acak-acakan lah dijieun we di hareupeun masjid di hareupeun musola sakalian wudu di dieu bari kukumbah ngeunaheun cai na ambalaya kuari mah cai hese boro-boro jangkos kitu kuari jang nginum warna rese ye jang nginum ge cenah babari di ditu batusuk ku sia ambean caina geus teu nyaman di urang sebab polusi deres kene lah ya caian mah coba ngadenge di Jogja kuari geus sabaraha lembur eueuh cai Masya Allah nah ieu kudu make kos kitu mah tamu teh kudu ngan ieu keur carita ieu aya bacaina mangga teh teuing ngan urang boga prinsip bahwa eta teh najis atuh salah itu najis pada kawan maka jeung dikumbah deui segala rupa tuh nah ieu mah kuari mah awak urang aya najisan kumbah gegeran lain najis bae dikumbah ku urang kumbung-bungna kotor tapi di jero kolbu jelema nu teu iman ka Allah leuwih bahaya najis tabatan eta jelema musyrik jelema kafir jelema munafik eta teh najis batin mah leuwih bahaya urang paling bau doang kan najis ieu mah urang babaturan urang aya najisan aja babarengan jeung urang paling bau cukup ku kieu kan ya aya jelema teh teu kudu kena najis bae bau bae belah dia mata lain deui ka kieu bae nya kan nah aya siapa sok juga singgung bae atuh ayo mah ngaku bae sih tak ieu kan najis kos kitu ban najis tah tapi najis batin kan bahayana najis zahir mah ngan sakadar bau najis zahir mah sakadar teu nyaman najis zahir mah sakadar lah teu betah tapi najis batin mah wa ma'wahum jahannam tempat tinggalna jahanam gara-gara najis batin teu percaya pangeran Allah
diciptakan ku Allah tetapi nyembah lain ke Allah, ditahluturkan aturan Allah melalui syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi. Teu percaya ka Kangjeng Nabi, ieu batinna teh najis kos kitu tah leuwih jahat tibatan najis zahir. Sebab najis zahir mah teu nyaman paling ge jeung babari di kumbahna. Aya najis batin mun kabawa ka kuburan, kabawa ka akhirat, wa ma'wahum jahannam. Na'udzubillah min dalik. Sehari-hari babaturan urang teh ieu teh kapan teu karasa najis batinna jeung bos encek jeung Cina jeung kafir, maksudnya kafir Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu, eta teh najis batin. Nah di Jakarta kamari dijadikan gubernur jelema najis batin, dijadikan gubernur sabarak lari nu diuk di parlemen anu najis batin. Anu ngelola negara najis, pasti arahna ngaran-ngaran najis moal cara urang. Entek sing hade endek milih bupati, sing hade dek milih gubernur, eta bae heulanan beusi nu najis batin. Eta cara di urang mah je eueuh kafir mah naik kamari ieu geus desas-desus aya kafir naik di urang. Tarola beureun kafir mah moal menang jasa geus di urang mah heulanan. Apu anu rada bersihan, najis tekan aya najis bugol Allah, aya najis kitu moho papah. Nah ieu tah nu penting nu bersih ya beh geunaheun pemimpin. Nah kuari ge ye geus cara ron lurah sia deui bersih nu kolbuna najis. Unggal daerah abeh ngeunaheun kaangan anu daek ngaji. Geunaheun we urang aya ngaji mah kadanan nyana ku ngabiayan urang ngabonceng atuh ka lurah nu ngaji mah. Lare ka mana? Ngaji ka Cilongok. Itu sorangan. Aya kada bonceng. Aya deui. Lare ka mana? Ngaji. Ayo bonceng. Kan cenah dipuatkeun bae. Jahe masalahna. Ditumpuk ge masalah. Ya Allah ya Rabb. Lah awas. Innahum rijsun. Ternyata orang boga bos kafir najis berarti. Sing hade itu maksudnya kumaha engke bakal tepa. Lamun geus tepa naudzubillah min dzalik. Kesehari-harian urang kan ieu babarengan teh tepa. Ieu teh ngaji teh kapan deuk nepakeun. Ngaji teh urang teh dek nepakeun hukum anu dikemas ku para ulama menang ti Kangjeng Nabi, dikitabkeun, dibacakeun ku kiai. Kiai teh nepakeun hukum. Ku hari ibadah kiaina tilok tahajud nepakeun emang tepa-tepa. Mal tepa-tepa. Dulur sedekah ya, sedekah kiaina teu pernah sedekah teu mal tepa. Dina daekna kita lain tetepaan teh mah petet. Terutama supaya wauh ka Allah eta mah ditepakeun pisan, ditepakeun rasa supaya aya rasa deket jeung Allah. Nepakeun guru mursyid ngaranna supaya rasa bareng jeung Allah eta kan mahal. Urang teh lamun boga rasa deket jeung Allah isin bakalna dek kalaksanakeun boro-boro anu haram, anu syubhat, nu halal ge bisi ieu teh salah niat. Isin ka Allah sebabna rasa deket da aya, rasa bareng jeung Allah aya. Henteu kudu ngajek-jek salat bae. Nah, bari dieu ge rasa bareng jeung Allah teh nikmat, rasa deket jeung Allah teh nikmat, rasa dikajahokeun ku Allah. Ieu geus aya hiji kadimatan rasa eta teh ya endek ditepakeun ka jelema-jelema ka murid-murid. Tah lamun guruna geus boga rasa, aya bae ke murid anu katepaan. Ieu mah cenah diajakeun tilok tepa-tepa bandel tah mah. Dengkek ngaranna dengkek tah mah. Teu daek tepa-tepa malah nyana nepaan ka guruna, nepaan bloon. Iya kan pas kieu malah. Tah. Iya hate leuy hate. Masyaallah innahum rijsun. Geus dibere rambu-rambu ku Gusti Allah. Wahai para sahabat, aranjeun kabeh datang ke Madinah. Engke bakal daratang munafikin menghadap ke aranjeun bakal sararumpah melalui asma Allah
manehanana menta kasalamatan supaya ulah diomongkeun supaya maneh ngabalieur tila kagorengan anak Allah geus mere ramu fa'ridu anhum jauhan balieuran ulah didengkeun naha innahum rijsun lantaran najis kana hatena teu percaya Allah pangeran nyieun langit jeung bumi, teu percaya bahwa Nabi Muhammad eta adalah Rasul Allah sehingga ngana ngajebian ka Kangjeng Rasul. Nah jelema nu kos kieu wa ma'wahum jahannam, tempatna di jahanam jazaa'an bima kanu yaksibun lantaran babales karena usaha-usaha pagawean omongan tingkah nu kunyana di usaha waktu di dunia. Atuh orang kubanyak kudu hiji ahli sorga, orang kan ahli sorga orang mah ahli sorga, percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Rasul. Atuh kan jelas dina wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Tah urang aman, urang nu iman tambahan wa amilus solihati, pelebah amilus solihati na ngagibeg teh urang. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Nah urang kan ieu ahli sorga, nah hiji jeung para ahli sorga di kan aman ngeunaheun ketika urang naik mobil angkot ayo urang teu boga duit cak babaturanana emang urang duit teu kabawa meureun tenang bae sih ku aing dibayarkeun kan geunah geunaheun tuh urang cicieun cicieun ngonan rokok teu kabawa ieu kan geunah ngomong mah lara ideologi kan geunah coba jeung kafir moal bisa jeung kafir mah hese kafir mah beuh perhitunganana luar biasa hese we lah pokona mah urang babarengan jeung kafir mah tah urang lamun babarengan sama mobil jeung kafir sok rada naon gitu karana mikiran bae aduh lamun Allah bendueun ka si eta aju disiksa sama mobil kan urang aduh tah urang kan bismillahirrahmanirrahim dek naik itu mainnya lain bis kota kan lain tuh kan aya nu lain bis kota biskuit beres beda mah tak urang ahli sorga ngomongna naon jeung ahli sorga ngeunaheun tapi urang babarengan jeung kafir teu ngeunaheun urang babarengan jeung munafik urang ceramah bae ceramah papada ngaji bae ngaji pada urang ngeunaheun kan tapi aya bae tah anu kira-kira munafik urang rada lain deui kana rasaan lain deui urang ceramah tuh munafik mah carang meureun paling nu mereletik jeung gede nu bedana tah eta kan geus lain deui tuh ngomong kebal amat teh kieu ceramahna cenah kan urang teu kaharti nu biasana mah jalah sakedeung ieu kebal 2,5 jam ente kaharti kurang barang ditasrif mah kurang kaharti kurang gitu atuh naon gitu atuh ye banat atuh tah ieu mah najis batin leuwih bahaya henteu saeutik jelema anu digawe di kafir Kristen ilu ka Kristen naudzubillah min dzalik wa min dzalik ilu jeung Katolik ilu budak nih ilu karena budak aduh masya Allah teh saeutik ieu keluhan-keluhan ngukuari masyarakat nu ka imah bae ge anu anakna gawe di anu asup Kristen ya Allah ya menuminantuna asup Katolik naudzubillah min dzalik anu pamajikanana kuari jadi embung salat horenganan kos kitu ka ismeuan ambalaya mantep ieu tah urang kan kuari keur babarengan jeung papada urang makan ngeunaheun silih urang teh ngeunaheun sebab urang sapenduduk urang ngeunaheun kan di mana ente orang di BSD sarua BSD kan ngeunaheun sauyuna engke makan lain kitu kita ente bawa KTP mana Kak dari mah surga ngeunaheun aja ya KTP jahanam kan KTP masing-masing aya surga aya jahanam surga aya jahanam kuari jeung KTP da kuari teu kudu ditandatangan ku desa KTP eta langsung kitu kumaha wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibu tuh yahlifuna lakum litardaw anhum
tegas nama munafik sararumpah karanjeun kabeh litarbawanhum supaya anjeun dari dosa sararuka nararmah supaya ngahijri jeung teuing kami mah teu milu perang tetapi ulah digogoreng tadi jeung teuing kami teu milu perang tetapi maneh rarido ieu masyaallah digorengkeun embung tapi hayang dipake karido bae geus dijelaskeun ku Gusti Allah munafik teh kos kitu di lembur orang geus sarua urang keur ngabangun sugihna aya imahna mah 2 tingkat mobilna sing bereleng tapi masjid mah teu jadi ditanya geus saya 15 tahun bet mah kudu dirubuhkeun deui masjid 15 tahun can jadi can ka keramik can ka teplok ka kentengan bae kitu ge masih kena boga hutang ka material nu sugih di hareupeun masjid masyaallah teh situ boga deg-degan amat teh nu sugihnya malah mah daripada nyana mereka masjid deuk pindah bejana goblok gitu coba maji ieu lah yang dipindah bae cenah teh urang mah izin cenah ieu atuh bebeja eta bae sodako teu aing moal kajen teuing pindah bae daripada ngeramikan masjid neplok masjid mending pindah tolol becebet wari aya ngaji wari kieu aja lah aya saha ge moal bejakeun tuh tah eta munafik kudu pas kitu teh munafik tapi digorengkeun makan ngomongnya na ka panitia aduh insyaallah lah mun hasil mah ulah goreng sangkapenya mangaji sanajan deukeut jeung sanajan kadeuleuna aya tapi lah tetep bae can aya mah hese bae kan jelema mah kadeuleuna doang jeung ka naon kitu prasangka jeung praduga aya padahal mah haji keur harase insyaallah geus aya mah pokona mah catet bae heulanan geus sejen bae catet bae kula ge insyaallah ka jeung ulah sok aju suuzon tetep bae bela diri bae bela diri bae masyaallah sumpah deh nyana aja hampura bae demi Allah bae mah keur beuh urang mah ye atuh mun aya mah demi Allah bae demi Allah bae sia sama barakali amat demi Allah dah ya Allah ya Rabbi udah sok sama barakali atuh kos nu ngaji qiraat anu naon garang-garang Gus Dur keneh apa aja Gus Dur arah inget teh ya Gus Dur belajar kadang-kadang belajar qiraat ila fi quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-sayfi sayf ila fi quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-sayfi emang bukan punya teman sayfi sayf ila fi quraisyin ila fihim rihlata syita'i dicekal sayf udah sayf enggak dicekal aku Gus Dur teh udah kan iya barang dibuka di aya bae eta Gus Dur teh Masya Allah, Gus Dur udah dipegang begini juga masih pi aja. Desa keleh bae, Masya Allah. Nah, itu bolak-balik aja qiraat kan bolak-balik, kabeh bagus. Bolak-balik. Ieu ge sumpah dah bolak-balik demi Allah bae. Demi bae menerima. Itu boga demi Allah bae. Demi Allah bae. Geus sugih teh goblok ranteh abak. Kos ngaji, kos tadi teh soepi deui. Sekali dicekal soep. Dibuka pi aduh ya Allah ya Rabb tah sararumpah lakum karjen litarbawan jadi zaman Kangjeng Nabi teh sumpah karumpul Kangjeng di Bumina Siti Fatimah belah ditu Sidina Ali kemudian belah ditu Sidina Abu Bakar jol aya aki-aki make tungked Waalaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Di mana? Waduh, kula di kampung anu jauh ka dieu. Aya naon cekeun? Kula ieu geus 2 poe teu dahar. Pamajikan jeung anak ditu kalanti. Ka dieu teh kula teh teu maksudna penta dahareun. Masyaallah. Cek Kangjeng kitu. Kangjeng ke jero kan ke jero. Neangan korma sugan aya hiji teu manggih aduh Kangjeng sikian ya Allah ya Rabbi ku kabeneran amat isi eueuh dahareun cai eueuh kabeneran ya Allah Kangjeng sepet calik heula kieu Masya Allah itu ku eueuh cek Kangjeng poe ieu kabeneran geus teleh Kangjeng Nabi mah mang kieu tuh ka imah anak kula karana Fatimah maka itu oh kan ngeunah indah ikut gitu
datang itu assalamualaikum Fatimah waalaikumsalam kula ka dieu titah ku bapak ku kanjeung aya naon gope tadahar pemajikan anak jeung pemajikan di ditu kalanti ka dieu teh minta dahar ka kanjeung titah ka dieu ke sarua Siti Fatimah ge ya Allah kocak cenah ieu kanjeung kos duta apaleun bae pan eueuhna naon digi mah teh tadi mah tah cikeneh tah memeh eta setengah jam aya roti ngan geus dibikeun kan nu sejen roti eueuh korma eueuh cai eueuh datang ka kos kitu hirup bari geus jelas penduduk sorga aya urang geus aya ge di imah urang roti aya korma aya cau aya anu menta kadenya ulah oh meuli sia hayang mah asa keur leutik teh nya urang keur leutik teh urang boga es bonbon menta meuli karakter kos sekarang itu aduh lah ya Fatimah ge bingung naon nu dibikeun ya Allah ya Rabb ngalamun Siti Fatimah teh ku hayang mere ngalamun teh eueuh bereunana kok kanjeung bisa kieu cek cenah dula-dula aya naon kitu ngaranna kulit embe paranti salat kan kulit embe baheula mah lain sajadah cara kuari nah ieu bae kulit embe ya cek cenah kan bisa dijual digulungkeun bawa eueuh naon ki aya ge ieu kulit paranti salat nah ieu mah ieu besi dek dibawa dijual atuh ka mana ngajual nah cek cenah kulit di dahar teh bisa emang nah urang Garut bisa jendorok-dok kunyana itu mah dia lain Garut atuh di Garut mah di Bandung boro-boro eta deui kulit bedug ya beak pakai dorok-dok nah iya kaki-kaki ente lah cekir ai kulit mah masalahnya kan jauh hese ngajualna saha nu butuh geus menang duit aju dibelikeun ka dahareun hese keneh ente lah cenah neng insyaallah Siti Fatimah cerik langsung ya Allah ya Rabb atuh abah teh meureun apal kula teu boga naon kok dikirimkeun ka dieu tapi moal pati-pati ngirimkeun kan Rasul Allah lamun di imah kura eueuh bereun teu mungkin kecuali lain abah nu ngutus imah mah pasti geus katempo kan ku abah mah ngalamun Siti Fatimah teh langsung seuri korenganan aya saminggu katukang aya sahabat mereka kanjeung emas 50 gram dibikeun ka Siti Fatimah nah iya mah gampang dijualna cek Siti Fatimah dicopot langsung tah kieu 50 gram nanti abah bawa alhamdulillah babari ngajual emas mah baheula ge emang emas tono emas tono banget dibawa kan ya Allah bungahin jasa hatur nuhun neng mohon turun bebe jadi kakangjeng menang teki alhamdulillah ya naon ieu tah dikieukeun nah geus bawa ke tujuan katempoeun kan ku Abdurrahman bin Auf di kajauhan Abdurrahman bin Auf teh sudagar terkaya anu kamari ieu ka Yordan teh pertama zarah ka Abdurrahman bin Auf kaget kula ge datang ke Yordan barang aya makamna Abdurrahman bin Auf langsung ngaleket teh hayang cerit ya Allah ya Rabbi ieu nu sok aya di Bukhari nu sok aya di cerita teu nyaho makamna aya di dieu Gusti ieu bisa didatangkeun ku Allah di Yordan datang ka makom Abdurrahman bin Auf cak hate meureun aing bakal dihijikeun jeung manehanana dina hate teh jeung nu milu kecuali si eta lah wallahu alam aya ngaleket teh langsung diuk we di hareupeun makomna teu nyangka saeutik-eutik aja teu nyaho makomna di Yordan ye berlila kazara teh lain lila kazarana naon ngarenungkeun maha kawasa Gusti Allah nu sok dibaca dina hadis sok baca ceritana ieu aya di dieu makomna leket teh hati ya Allah ya Rabb teu maot pan sahabat mah emang maot sahabat nu geus dijelaskeun salah sahiji penduduk sorga ku Kangjeng Nabi teh Abdurrahman bin Auf zarah kadinya ya man terus gendongeng ieu Abdurrahman bin Auf kan jalan sudagar gede pangkayana saat eta emangnya nama kaya tah neulekeun ye pan itu bangunna ngemeng-ngemeng naon kadang-kadang ngemeng-ngemeng eta emas sampeurkeun Abdullah ngan henteu kanyahoan ku kangge kada jauh di tungguan lempangna ka mana lempang aya bari bisa 10 meter di kangge tanya
Ki tas mana teh Kangjeng teh saon kula mah urang anu lapar geus 2 poe pamajikan jeung anak hampir kalanting mantak maksakeun ka Kangjeng teu aya dahareun dioper ka Fatimah putrina teu aya dahareun sami bere kulit kula embung lah kulit ieu ceukna tek barang kasup deui dibere ieu dideuleu ku Abdurrahman bin Auf Masya Allah putri Rasul pohara datang ke perhiasan ge sanggup dibikin mana aya cek Abdurrahman bin Auf lamun hatena hate duniawi datang ke batur teh batur dibere ku perhiasanana ya Allah lamun putri Rasul bae geus mere perhiasan aing anu boga duit mah nya kudu teu tadah batur mah nu sugih kos kitu pada keramik masjid mah henteu pikiran nu sugih eta putri Rasul ngabelaan batur supaya dahar perhiasanana dibikeun Masya Allah karim aing ku Allah dibere sugih banyak teu tadah ade ki ade eta mas ye dijual tah atuh endeu kula emas bajang naon ieu mah keur ditungguan ku keluarga nah ieu ku kula dibeli nya nu ukuranana mah ieu teh ngan sakadar 20 dinar tapi ku kula dibeli 200 dinar uang emas nyana ge nyahoeun kan ka harga ceuri kaki mahal amat ulah loba ngomong mahal guys ya 200 dinar uang emas guys ya tadi mah kultur tadi mah meuli tadi mah ngajual bari usoran si aki-aki caknya teh waduh asa ngimpi aing caknya Masya Allah nyana bari nanyakeun ai tuan saha ngaran Rohman henteu papanjangna cakna abe kula dongeng di keluar henteu kudu geus teu kudu henteu bahayanya lah geus teu kudu dibejakeun nyahoeun asal Abdurrahman we ih anu jelas abe kula ke dongeng di ditu tah di keluarga Abdurrahman bin Auf nuhun atuh nya sasalaman desa geus lalu bahasa salaman atuh langsung jana ka pasar meuli roti meuli korma pan eta teh jadi sugih tina 20 dinar uang emas jadi 200 sugih lain lalagaan datanglah nyana ka keluarga bari jag-jag bari kas pohara mun cara kurang maka gagah amat bah roti tah korma tah minuman tah ya duit masih loba keneh tah pamajikan jeung anakna urang poe ieu jadi sugih sakeun ngadadak jadi sugih ieu ti Kangjeng nya ngalengi si aki ti putrina aju dijual ke Abdurrahman bin Auf Masya Allah eta si jelema ku bager-bager teuing pasti jasa eta jelema ka surga cak eta si aki teh Abdurrahman bin Auf na kumaha eta barang geus boga langsung milipit datang deui ka Siti Fatimah Waalaikumsalam ieu kalung saha ngahaneng bebet-bebet mah anu abdi cakeun eta anu dibikeun ka si aki ya nah dibeli deui geus tah pake deui eta kan hajung gedep lu be Siti Fatimah teh disampeurkeun ku Kangjeng aya naon Fatimah maha kawasa Allah kunaon Kangjeng Nabi padahal Kangjeng geus apal kunaon tina hiji kongkorong nyugihkeun nu susah wari balik deui ka kula haju doa nu susah ka kula ngadoakeun ka Abdurrahman bin Auf ngadoakeun sorga pohara amat maha kawasa Allah muterkeun kongkorong supaya salamet kabehan dunia wal akhirah eta pikiran Siti Fatimah teh kan hebat amat ya urang moal boga pikiran kos itu urang mah Siti Fatimah mah maha kawasa Allah aya naon cek Kangjeng Nabi padahal Kangjeng Nabi seri baris geus apaleun nyieun ngider ka sorga ku hiji benda emang kumaha nu susah jadi sugih kuari muyah mayeh jadi jualna 200 dinar haju nu susah ngadoakeun ka kula waktu keur mere mudah-mudahan Fatimah geus teu kawadahan cek nya eta doa haju Abdurrahman bin Auf da didoakeun sorga jasa tah kudu susah teh bari teu kacoet setik-etik acan bahkan Abdurrahman bin Auf teh bakal nambahan 100% nambahanana tina nu disodakohkeun ikhlas maha kawasa Allah ngiderkeun hiji benda jadi sugih jadi bunga jadi sorga kabehan kitulah cek Kangjeng Nabi dunia lamun endek diurus bakalna jadi jembatan ka sorga dunia teh jembatan ka sorga tah Fatimah Masya Allah karim
hanya sebuah kalung. Bener baik Kangjeng Nabi Yusuf dan nyarita cek Kangjeng Nabi bakal jadi kasalalorga kabeh Abdurrahman bin Auf anu geus ngabelaan ka anjeun Fatimah. Anjeun mah geus jelas putri kaula anu geus teh diasingkeun deui kaula nuduhkeun kula ge nuduhkeun menang ganjaran cek Kangjeng Nabi. Tah urang paling pelebah nuduhkeun bisa urang ge tah nuduhkeun Kangjeng Nabi. Nah ieu teh ku kaula geus ditinggali cek Kangjeng Nabi arwah-arwahna geus aya di sorga kabeh. Iyalah satu benda dunia ikhlas bisa jadi jembatan sarana ke akhirat tatimah tak mungkin. Tinggal orang bayi pernah itu sih kos gitu. Ayo menta-menta tutup lawang. Tutupan lawang lah kabet. Deres tah mah kos gitu mah mobil. Ayo menta-menta tutup sing kencang kunci. Urang Masya Allah eta babatur dulur bae datang. Waalaikum saya kunaon ngalamun naon kok nyang urang boga kabutuh sakeuna teh anak di rumah sakit taju makana cek aing di kamari sia usaha eta teh usaha makan kos kitu tah ye dunia teh eta talang raga cek adina aing kana deuk minta duit deuk ijem duit dina sehatan jadi diceramahan tuh aing ge jauh boga deg-degan cek adikan kos kitu tah kunaon lagi ceramah ngaluwitan ngaluwihan ti MZ ibu dah makana sia nunjuk lagi geus mah bentik teh wah mulai cek adina teh geus berat batu aing datang moal didatangan teh aya mulai je aing geus kumaha tuh coba long enak sia iya gak butuh naon anak di rumah sakit ira saya 2 poin aya ujang mayarna nya eta nu mentak ka deui geus tenangkeun bae sih sabaraha sih ngeujeum heula bae ka batur kanan sia tak kakak goblok bangun ngeunaheun teh ngomong lawarenganan leuwih panas tibatan seuneu aya tan mantu kula ngomong gitu gak aya tah jaluman apa sih aduh tapi kan lain gitu ini sabar apa saya 2 di mana di opnameuna di anu penyakit teh naon cangga nyawan cenah aja kudu aya duit sakit gitu ya dek kuari teh dibawa tahun teh kakak itu kuari bae lah heulana bae heulana 10 juta heula nya minta ke besi kurang deh bebe jadi ka kakak besi kakak kesibuk ka teteh sia bae geus aya ieu duit dijing insyaallah geus pokona ulah jadi pikiran geus ulah jadi hutang masyaallah Assalamualaikum jasa ieu kakak aing asli mah kos kieu mah ieu kakak aing asli anu itu palsu tah mah eta mah heuy pan kakak-kakak sia kana henteu eta mah lain kakak tah mah kakak duplikat tah mah kos kitu masyaallah tah iya keur carita ridho anu pohara luar biasa datang ka dipeterkeun dunia balik deui ka Siti Fatimah batur jadi sugih jadi ka sorga jadi tenang dunia bakal balik deui ka nu bogana masyaallah maha kawasa Allah teh ieu makan munafik balain kitu susumpahan teh oh ieu ternyata sumpah eta aki-akina tadi sumpah dihareupeun Kangjeng Nabi wallah cekeuna abi teh 2 poe teh dahar wallah teh ternyata sumpah demi Allah anak jeung pemajikan kalanti wallahi oh bener berarti Kangjeng Nabi tah ieu ternyata leh nipuna eta mah sumpah anu bener ieu makan sumpah bloon ieu munafik yahlifuna lakum litardaw anhum sararumpa para munafikin karanjeun supaya anjeun ridho tapi kade cek Gusti Allah Muhammad bejakeun fa in tardaw anhum menanjeun ridho ka para munafikin fa innallaha la yarda maka sanyana Gusti Allah mah teu ridhoeun anil qaumil fasikin ti kaum anu pararasek kade Allah teu ridho maneh disumpahan ku para lahir hartina munafik sumpah di hareupeun maneh supaya ridho aju maneh ridho tetep Allah teu ridho naon hartina maneh ridho Allah teu ridho Allah sangat teridon ka jelema-jelema fasik ka jelema munafik wala yanfa'u ridhakum ma'sufillah teu mangfaat ridho anjeun dibarengan ku bendu Allah naon artina atuh urang teh ridona kudu lillah benduna kudu lillah ulah urang ridho Allah bendu nah naonan kos kitu kos kieu urang keur cicing bae rangda datang
Waalaikumsalam. Aya naon? Kieu mengaji. Kula geus ditinggalkeun ku salaki 3 tahun. Aju. Aju ieu kula kesepian. Aju maksudna coba pangnoelkeun. Hehe, cak Haji Peni mantep. Ridho sia atuh lain ridho deui mantep kula datang ka dieu kula teh ridho ikhlas geus saya. Endek di mana ya kula. Masih dek di kamar mah ngabe kula mah ridho jasa. Tah, eta aju nyana ka dinya ridhoeun ikhlaseun, tapi bebendu Allah tolol teh coba. Nah ieu keur carita abeh gelas we mah. Nah eta kan ridho urang papada ridho nya na ge sodako kula mah ulun bakaribikeun cak randang teh ngan ieu bae cenah pemngora. Ieu dek dibikeun ridho atuh lain ridho deui mantap datang ka dieu kula ridho ikhlas. Nah eta kan dipigawe ridho sama-sama ridho Allah bendu ulah kitu tetep kudu sauyudan urang aya di ridho kudu di ridho Allah bendu kudu di bendu Allah lillah bendu da lillah ridho da lillah ulah kaluar lillahi ala kudu kabeh lillah Masya Allah karim. Atuh urang salat ge aya bebendu Allah mah atuh teh jadi ganjaran urang salat susui teh berat jamaah dong jamaah nih imamnya oh budak teh eta kan ria aya bebendu Allah kan dinya salat tapi aya bebendu Allah dinaon atuh kudu bener-bener lillah tafakuran ku urang riyadhohan ku urang muhasabah Gusti ieu si jadi ganjaran tante urang dek naon baik jadi ganjaran tante andai kata henteu ridho Gusti meureun abdi teh aya dina bebendu Gusti hampura Gusti per langkah-langkah urang selalu insyaallah bakal kaambeul ku jelema karidoan urang ridho mah kan di jero kolbu tapi kaambeun ku jelema kos urang ceramah antara hayang amplop jeung lain kaambeul emang teu kaambeul wallah oh ieu sumpah ka di mangarana yahlipuna kaambeul kajeun teh ngomong ku kumaha ge lah lompat nama kadinya keneh lompat kadinya keneh tuh kan kaambeul ka jelema iman henteu kajeun ku kumaha ge tuh kanyahoanana emang kumaha kiai aduh pan nyana ngomong kapal udara mah ka Singapura saja mahal katanya je pan aju ka dinya tuh kareta tak ka beca tuh kuduna pun beca sabarang sajam ya Allah ya kagambar bae nanaon ge aya jelema ka urang datang deuk ngaladenan urang antara ikhlas jeung teu ikhlas kanyahoan segala rupa ikhlas jeung teu ikhlas teh kanyahoan kebel maka baca tek nah ieu kan lamun teu ieu bangsana teh bodoh tah urusanana ngan ieu mah mun teu ikhlas kan rugi urang mun urang ridho Allah teu ridho kan rugi urang nah naonan atuh ngalaksanakeun perkara anu pirugieun urang nah iyalah munafik korenganan bela dirinya nak cuci tangannya nak embung digorengkeun hayang dipake karido waniun make sumpah ngaran Allah subhanahu wa ta'ala diancam ku Allah nyana menta ridho kade fa intardau anhum mun aranjeun suka jeung ridho karena kalakuan munafik seperti itu fa innallaha la yarda Allah teridoun geus antapkeun Allah teridoun anil qaumil fasiki mudah-mudahan orang dijauhkan tina penyakit fasik dijauhkan tina penyakit munafik dijauhkan tina penyakit ria dijauhkan tina penyakit hasud dijauhkan tina penyakit ujub dijauhkan tina penyakit takabur dibere ku Gusti Allah lapang dada jeung ikhlas sehingga langkah-langkah orang ibadah orang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim